nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat. Masya Allah. Mangga Mitra Mang Anggang oge ayeuna mah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming dina dinten Senin malam Salasa, dinten Rabo malam Kemis, sareng dina dinten Jumat malam Sabtu oge dina dinten Sabtu malam Minggu. Mang Anggang ngadongeng siaran langsung atanapi live salami 2 jam dikawitan ti tabuh 8 wengi dugi ka tabuh 11 wengi. Mangga Mitra anu bade ngiring manco siaran langsung Mang Anggang dina TikTok kalayan bebas iklan diantos kantun di follow akun TikTok Mang Anggang supados aya notifikasi pemberitahuanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Mangga mitra supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu, carita ieu kajadianana geus lawas pisan sawatara puluh tahun anu geus kaliwat. Ari Bah Asep teh aya lian iwal ti bapana Jumhadi, pangaresepna teh ngalalau estu geus jadi kalangenan. Numutkeun ieu riwayat Bah Asep teh ti bubujang keneh geus resep barang ala makhluk cai aya ningurak ngalambit atawa nguseup eta pangaresepna teh hese pisan disililihanana. Harita teh kira tahun 1875 di salah sahiji poe Bah Asep ngahajakeun nguseup ka Jumhadi anakna. Di peuting ngusupna teh pangna ngajakan Jumhadi banewe ngan Jumhadi wungkul nulinde ka bapana teh. Apet pisan si eta maka Bah Asep teh jeung sok ngagugu ka hayang kolot deui. Poe Sabtu samulangna Bah Asep ti pagaweanana geus disampakeun cacing ku Jumhadi keur piepaneun engke peuting. Menang haja ngala Jumhadi di sisi susukan gigireun pabrik tehel nu teu jauh ti imahna. Gansangna ieu carita sanggeus tarapti sasadiaan sarupaning bebekalan nu diasupkeun kana rangsel kenceling Abah Asep jeung Jumhadi arindit. Ari Jumhadi atoh pisan diajakan nguseup ti peuting teh. Alatan salian ti hayang nyaho kana patempatan anyar, nguseup ti peuting mah moal loba teuing rangka gringkig pipindahan. Teu kacara nguseup ti beurang. Mitra kaum dangu, kawan tu jauh ka tempat nguseup teh. Sajeroning dina oplet teh Jumhadi ngan ukur ngabade-bade narek dibawa nguseup ka daerah mana manehna teh. Da puguh ku bapana teu dibejaan dianggalna. Sanajan kana ngaran walungan Jumhadi geus apal,
Samodel walungan Cisaranten jeung walungan Cipanjalu, Jumhadi teh geus apal pisan eta teh. Komo basa oplet geus ngaliwatan eta walungan mah. Manehna apal pang-pangna basa mobil oplet nu ditumpak karena beras ka wewengkon Ujung Berung. Terus ka wewengkon Cinambo, saparat jalan Jumhadi cicing wae teu loba tanya, barina oge kumaha anu mawa bae ngan hate we nu teu weleh nu roweco sorangan. Tarik ngusep ka mana abah teh? Dasa kanyoho kuring mah anu remen ngaliwatan ka wewengkon ieu mah nyamun diajak ngusep ti berang tis semet Cipadung ti pikat Cileunyi mah asa eueuh walungan deui ari lain susukan leutik mah. Cek Jumhadi galecok na jero hatena. Mitra lalampahan masih keneh kebat, walungan Cikeruh geus kaliwatan. Paling oge ka Cimande beureun si abah, cek Jumhadi na jero hatena. Tapi sanggeus lembur pang sora kaliwat, beteureun oplet teh. Moal kitu rek ka Citarik mah, cek pikir Jumhadi deui bari nyerangkeun tatangkalan di sisi jalan anu bangun lelumpatan. Di pengkolan pirnya, kadenge suara Bah Asep ka supir. Ngadenge kecap pengkolan tegue Jumhadi teh ka walungan Citarik. Nya rek musup ka Citarik geuning si abah teh, cek Jumhadi bari siap-siap rek turun tina oplet. Mitra kaum dangu, sanggeus bapa jeung anak tarurun tina oplet. Kebeneran anu tarurun ti palebah dinya teh loba deui. Sabangsa tukang dagang peuyeum, tukang dagang apem jeung sesana mah anu mantas baralik magawe bae. Sanggeus tarurun Bah Asep jeung anakna terus lempang suku, geuningan lampahan teh lain muru ka walungan Citarik mitra. Tapi nikreuh deui ngaliwatan pasar Parakan Muncang. Anu maju ti iseun dawanci geus arek peuting. Balaka we Jumhadi teh kakarak dibawa ngambah ka wewengkon eta mah. Atuh puguh we matak pikaresepeun nenjo pemandangan alam. Sindang kasih geus kaliwatan. Asa nineng mun mantes dianggap paninengan teh. Kusabab pasawahanana di dinya mah keur usum rarampak. Telila beras kasalah sahiji sasak. Ana parang dilebah sing horeng teh sasak walungan Cimande girangna. Nya walungan eta anu jadi jugjugan pikeun panguseupan teh. Roh kaya geuning henteu eureun di dinya Bah Asep teh mitra. Tapi terus lempang lampah masih kebat muru tanjakan bangkir. Beak tanjakan mengkol ngetan tuluy mapai-mapai tambakan irigasi. Jadinya terus lempang merupa tempatan anu katelahna wewengkon negeri layak. Barang jog ka palebah dinya sagokna oge palebah girang walungan ngajajar wangunan saopat-opat. Anu paanggang-anggang antara wangunan jeung wangunan. Aya sugan 10 meter mah. Eta imah anu opat teh kasebutna imah tempat pangacian. Ari tempat pangacian teh cek Bah Asep mah basa harita ku Jumhadi ditanyakeun nyaeta tempat ngeuman piacieun. Aci kawung kaayaan bilikna geus barolong ngan aya hiji wangunan anu kawilang badal keneh teh nyatana wangunan kadua. Nya di wangunan imah eta pisan Abah Asep jeung Jumhadi ngadon rareureuh heula bari mamanar jejer jeung tali usepna sapuratina.
Mitra kaum dangu reng serereuh jeung nyiapkeun useup. Kurusuk-kurusuk Abah Asep jeung anak-anak kukurusukan. Mapai-mapai galengan beras kalembur Cimande. Tidinya mah mimiti nguseup teh mapai ka girang kana dam irigasi anu caina ngolongan tempat pengajian teh. Peuting geus nincal kapoekna mitra. Wanci beurang geus lila ninggalkeun. Singket ieu riwayat harita teh wanci sareureuk budak ngamimitian nguseup teh. Enyaan mitra celom seot teh sanya anak atuh. Celom seot kiriwil. Celom seot nyed kiriwil. Celom nyut kiriwil. Sasat eupan acan kelem kana dadasar cai oge geus disambar ku lauk. Pang-pang nama lauk lele anu keur meujeuhna manjing liar mangsa kitu. Leupas wanci sareureuk budak nguseup teh pindah ka girang. "Hayu Jom, urang kabeh girang," cek Bah Asep ka anakna. "Nya hayu Bah," tembal Jum Hadi bari jung nangtung terus nuturkeun Bah Asep nu lempang ti heula. Mitra kaum dangu sanepina kanu dijugjug Abah Asep geus nyelegon mernakeun maneh gigireun batu. Handapeun bendungan. Ari Jum Hadi mah di luhureunana dina segogan irigasi. Cek pikirna mun cicing dihandap bisi teu kaduga hanjat. Bongan jalan diliwatna oge sakitu rumpilna. Nyaan mitra. Kira wanci tengah peuting korang teh geus matang pinuh ku lauk. Malah sawareh mah ditiir lauk teh bakat ku teu kawadahan teh. Sajam 2 jam geus kaliwatan kerelek Jum Hadi heulai mani merelek. Ari nguseup hayang keneh. Tapi teu kawawa ku jurig tunduh tayohna mah. Kalayan teu karasa lenggut Jum Hadi lelenggutan les bae ti dinya mah manehna kasarean. Peuting beuki jempling hawatis matak sungkan nu rumingkang. Di kebon ganyong reang sora jangkrik di sisi walungan kadenge aya sora bangkong nu kangkang kongkong. Ditembalan ku manuk bueuk jeung sora londok. Hiuk aya angin anu ngagelebug, jegug-jegug anjing aya anu ngagogog teuing ti mana lebahna. Malah tuluy aya nu babaung sagala. Mitra kaum dangu kaayaan peuting estuning mata keung jeung geuman lantaran matak sieun matak hariwang. Dina kaayaan kitu Jum Hadi lilir soteh pedah ku digeingkeun ku bapakna. "Jum, hayu urang pindah. Jum." Aduh kasarean Bah. "Hayu urang pindah. Pindah ka mana Bah?" Tembal Jum Hadi ngarenjag kagereuwahkeun. "Kan itu kasaung.
cek Bah Asep ngajakan pindah ka saung eta. Teloba nyarita jeung Jumhadi nangtung pedah geus lea bebenangan kawas nama bari kaayaan dulungu oge manehna ngiclik nuturkeun bapana. Lempangna oge asa digusur ngarumasakeun ku tunduh bohongan keur sare kagenta kadigeuingkeun. Mitra kaum dangu jog kanu dijugjug. Sanggeus kakebut ku siwal Jumhadi ngaluarkeun bekal berak weh di pura terus dalahan. Singkat cerita geus salse mah goledag weh Jumhadi teh ngedeng. Oh jam sabaraha ieu teh Bah? Gerajeunneun manehna nanyakeun waktu. Jam 1:30 tembal bapana. Bari nyebrotkeun lampu senter kana air logina. Goledag Bah Asep oge ngagoledag terus ngedeng. Mitra kaum dangu asaku aneh. Sanggeus pindah ka dinya mah Jumhadi teh guling gasahan. Hese sare demi Bah Asep geus ngaguher ti sadugna oge. Rada lila Jumhadi ngaharang tapi maksud teh rada lila Jumhadi ngaherang tapi lila ku lila mah antukna reup bae manehna oge sare. Tapi teu lila mitra. Kusabab asa cikeneh ngalenyap celina ujug-ujug aya nu niup. Sorana tarik ka cida bangun anu ngahaja ditompokeun kana celina. Gebos karasa pisan celina aya nu niup tangka ngagebos saking ku tarik-tarikna. Tapi ku Jumhadi teu dipalire da panyangkana mah bapana ngaheureuyan. Tekung silila ari habak teh leungeuna aya nu ngagaplok. Ngong kadenge aya sora tan katinggalan. Cucu ngah sia. Babake niup celinga aing ha. Ngadenge kitu Jumhadi rungah ringeuh dateng ngarasa rumasa. Berai panonna beunta, eueuh sasaha? Asa bingung sasat kapanan manehna anu ditiup ceuli teh. Kunaon disangka manehna anu niup ceuli batur. Parejat Jumhadi hudang tuluy ngageuingkeun bapana. Abah. Bah. Bah. Aya naon? Aya nu niup ceuli uing Bah. Aduh, niup ceuli kumaha? Barabat ku Jumhadi dicaritakeun pamanggihna. Ngadenge kitu atuh lang Bah Asep teh ngahulang we sajongjongan mah. Sanggeus ngadenge caritaan ti Jumhadi teh. Mitra kaum dangu wanci kakarak jam 2 leuwih. Keur memejehna wanci tumorek kakagokna keur tibra sare. Tapi pikeun Jumhadi mah pitunduheun teh ilang sirna teuing ka mana. Pon kitu deui Bah Asep nu jadi bapana. Atuh mitra antukna mah anak jeung bapa carindakul weh. Bari nanangkep tuur tekung silila seor kadenge sora angin anu nyeor. Padahal kaayaan keur tiis jempling bari taya katingali dadahanan anu katabak ku angin. Sanggeus kitu ujug-ujug beledug aya nu ngabeledug
Tetela pisan sora bilik anu ditenggor dibarung ku sora pating cikikik di hilireun tempat pangcicingan maranehanana duaan. Ih, naon eta teh bah? Orejat Jumhadi ngorejat. Buah jurijang. Cek Bah Asep bari jeleng meh nage luncat. Tuluy marancah. Kasa berangka Palembang. Balik bawa kurupuk. Nah tuh mitra. Cacap Bah Asep ngomong kitu breh bae basa Jumhadi jeung Bah Asep merong ka Kensa. Di hilir katara aya jirimbang rumpa entong. Tapi gedena kabina-bina. Sagede embe keur kuku cibekan we dina cai. Lila-lila geleber eta entog teh hiber ngambah belebegna peuting anu geus ngagayuh wanci janari. Geura beberes urang balik cek Bah Asep. Pan beuting keneh bah tembal Jumhadi ka bapana. Keun bae urang geureuh bae tapi ka pasar saacan aya oplet kitu naon. Hayu di pasar mah moal ti isin geus hayu. Abah keung tembal Bah Asep. Ayo bah tembal Jumhadi atuh geus kitu mah mitra. Sanggeus beberes jung duanana narangtung terus laleumpang ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangu orokaya kakarak oge 10 lengkah meureun mitra. Ujug-ujug gorobas weh kadenge sora anu ngagorobas kawas sora jalma anu ti buburanjat lumpat terus labuh kuku seyan ngoseh dina gawir. Geus kitu kadenge aya sora jelema. Aduh jurig pokna bari nungkup beungeutna pas ditempoh horeng jelema mitra. Sanes mang abdi mah jalmi tos nguseup ngadon-ngadon abdi dinya tembal Jumhadi sing oreng jelema. Sanggeus sidikian Abah Asep jeung Jumhadi teh jelema angot bari ngacungkeun jejer mah si mang nu bieu ngajorowok bari nungkup beungeut teh mimiti laler tina kasieuna. Sanggeus pasang karamasa kedeung barabat Bah Asep ngalalakonkeun kajadian anu geus karandapan ku maranehna duaan. Tah kitu mang cek Bah Asep mungkas caritana. Sukutan kitu bah nya kuring oge kungsi diganggu kunu karitu teh basa dina sakali mangsa rek neang piacieun ngan teu ngajirim ka kuring mah cek eta lalaki nu tadi nyangka juri ka Bah Asep jeung Jumhadi teh. Manehna teh baheula mah tukang aci cenah sok ngaci di dinya di saung eta. Kawilang jalma ludeungan cenah tapi ari mireungeuh dua jirim pating jungkiring dina lain wayah jeung mangsa mah teu burung sieun nepi ka pakaian jeung sarungna oge barasih alatan ti kejabur. Nyangka Bah Asep jeung Jumhadi teh jurig cenah. Mitra kaum dangu sabot ngawarangkong tambah kawaranan teuasa nenjo simbang anu ngawid-wid kabulusan. Atuh geus kitu mah Bah Asep netelakeun yen rek nganti wanci di pasar cenah bade nyaneut di tukang bajigur. Rokok ardat anu kakarak kacoceng 2 batang dipake ninggalan jalma anu hokeun keneh. Teu sing silih wanohkeun heula harita teh saha ngaran sumawana panemukan. Jumhadi jeung Bah Asep terus indit ninggalkeun si Mang nu ngembang kadu sorangan.
Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang menuju ngadaukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Poe ka poe geus kaliwatan. Sawatara minggu ti harita Jumhadi diajakan deui nguseup ti peuting. Lain teu daek, tapi manehna inget kana kejadian minggu kamari teh basa nempo entog badag nu keur mandi di sisi cai. Jeung ngagadebar hibar ka Jumantara. Tapi sanajan haramir teu burung Jumhadi teh nyanggupan pangajak Bah Asep nu jadi bapana. Ari teh ngagugu puguh karunya. Matak ngajakan oge meureun awahing kueuh batur deui pikeun ngobrol. Antuk nama sanajan rasaan teu pati merean oge. Teu burung Jumhadi teh nadunan karep bapana anu merenyeng wae ti mangkukna. Mitra kaum dangu sakumaha biasa poe Sabtu samemeh Bah Asep mulang gawe. Jumhadi tanginas ngala cacing. Jam 1:30 berang basa Bah Asep mulang segala rupa keperluan nguseup geus sayaga. Telila ti harita sanggeus dalahar bring duanana ararindit. Di pasar nyimpang heula ngadon meuli bonteng ora dibekeleun tambahana mun pareng beakeun cai. Anyog ka stan plat kabeneran aya oplet anu meh-mehan pinuh ku panumpang. Sajungeun pisan oplet teh atuh cucat Bah Asep jeung Jumhadi teh arunggah. Sanggeus kitu mah ngan geuleung wae mobil teh maju kawetankeun. Mitra kaum dangu tepi ka pasar Cicaheum. Mangsa harita mah pasar Cicaheum teh ajan dijieun terminal. Oplet eureun maksakeun naikeun panumpang anu daekeun. Sanajan kudu nangkel oge, telila geuleung oplet geus ngageuleung deui. Sajajalan teh Jumhadi ngan ngabetem wae. Asa ngaruh nyol, pedah geus 2 kali nanyakeun panguseupan kanu jadi bapana. Tapi teu ditembalan. Palebah cipacing aya nu turun. Atuh anu nangkel teh bisa tumaninah diuk mernah ayeuna mah. Didangdeur Bah Asep turun. Jumhadi rungah ringeung. Asa kakaraeun dibawa nguseup turun di dinya. Ah, moal kitu abah rek nguseup di walungan Cikeruh. Cek Jumhadi na jero hatena. Loba catur terus nama maneh nangis celik nuturkeun. Tukang beca ranyong nanya bari nawarkeun jasa. Sanggeus rebut tawar, celak weh duanana arunggah numpak beca. Mitra kaum dangu perlu kauninga ku para mitra sedayana. Mangsa harita mah acan aya tutumpakan iwal ti beca. Ongkos 100 perak tepi ka sasak besi teh. Mun kebat ka solokan jeruk atawa ka Majalaya ongkosna 250 perak cenah mitra. Liwat jalan kareta rasa nyuh-nyuh nyang karuk dina hate Jumhadi ngadak-ngadak ilang. Sabab tetenjoan kabebenjokeun ku kaendahan alam anu sakitu alusna. Mana komo sanggeus lembur ranca bato kaliwatan mah. Pubuh pikawaseun nenjo pasawahan anu makplak dilingkung ku gunung. Ngalieu ka tukang Gunung Manglayang jeung Gunung Gelis ngajalagir. Di tepeh kidul ngajungkiring Gunung Mandalawangi. Matak genah betah dideleuan. Samemeh sasak besi reg beca teh eureun, ongkos dibikeun. Satuluyna mah Bah Asep jeung Jumhadi kebat leum pangetan, badarat ngaliwatan kampung Rancameulit. Anjog ka walungan Cimande hilirna. Tinukung si direwong jurig cai anu ngajirim entog teh diliwatan. Tah ti kampung Tangeung oge masih ngidul mitra. Duanana mapai tambakan anu siong horeng berasna teh kawalungan Citari.
Didinya mitra beberes. Waktu teh geus jam 5 sore harita teh. Wanci tunggang gunung muntuh mata kacida mata kuasna. Tutuhan rebah warna kuning yang diremasi nangling. Kahibaran ku cahaya layung nu sumirat di tebeh kulon. Tonggeret mah tonggeret reang di sarada. Angin leutik kahiliwir dang daunan pating arulang. Kawas anu ngagupayan. Mitra kaum dangu sama mehengan selom Jumhadi luak liuk heula nitenan kaayaan. Geuning pangusup pantai jauh ti lembur ieu mah. Ceuk Jumhadi na jero hatena. Awas nama Bah Asep teh surti kana kahariwang nu jadi anakna. Pok mah ngomong. Hayu urang maju ka girang. Ceuk Bah Asep. Atuh gidig maranehanana ngagidig deui ngadeuketan lembur. Jumhadi ngan ukur unggul tewas sarek baha barina oge taya deui pilihan gesan pilihan iwal kudu nurut jeung ngagugu kahayang nu jadi bapana. Singkat cerita bener we kabuktian basa geus kagirangkeun mah tempat ngusup teh di hiji leuwi. Memang ari tipe lemburan mah teu jauh tapi eta tempat teh ku harieum nakaranan pika keungeun rada nyedong kalandeuh jeung dituruban ku dapuran haur koneng nyaan ngusup teh asa siringan mitra. Celom seot giriwil celom seot nud giriwil celom nud giriwil celom seot giriwil celom seot giriwil teh lain bebenjon. Lengan Jumhadi mane geus karasa geuman balas teu kaur kudu ngudar lauk jeung nyacingan. Mitra kaum dangu awahing ku pogot kulobana sagutan anu nyorang tayohna mah lat we poho rek maju ka tempat sejen teh. Tonggeret geus mimiti tereang deui di saradana diganti ku sora jangkrik. Angin leutik ngahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Tidinya mah reup weh teuleum waktu sareupna. Wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Dina kaayaan kitu ngan ukur ised meusan tina tempat mimitingan celom bieu. Ras Jumhadi inget kana kajadian ti heula. Tapi gancang komanehna disinglarkeun. Malah henteu keung saking kulobana lauk anu nyangut Bah Asep nu geus sasadian kantong karesek gede geus siap-siap pikeun nyangkirangan bisi korang kaburu metet. Bener kabuktian mitra wanci isa korang geus pinuh ngadedet ku lauk anu lolobana mah lauk lele bae. Sabot kajongjonan katungkulkeun ku pangaresep dumeh loba sangutan. Nah atuh ujug-ujug seor paralak hujan. Tapi hujan teh anehna ngan saukur ngaluwuk dina palebah pangusupan wungkul. Nu anehna kaayaan teu baseuh teu sing. Jumhadi ngised meped awakna. Maksud teh Jumhadi ngised mepedkeun awakna sangkan padek jeung nu jadi bapa. Bah Asep rutret ditenan kaayaan. Nah seor jeung paralak cai hujan teh ngan ukur palebah dia wungkul ieu teh. Cek Bah Asep bari tungguh tangga ditenan daun awi anu ngaroyom nutupan eta leuwih. Nya bah geuning kaayaan mah teu baseuh-baseuh meusan ieu. Tembal Jumhadi sabrot lampu baterai disorotkeun ku Bah Asep ngideran eta patempatan. Rungunukna dapuran awi haur paselang jeung tangkar ngas oge cangkring. Manta kukurayeun bae pantesna teh nya didinya pisan tempat panyayangan horai.
Sabrot deui lampu baterainya berot kana sedong. Bongan kadengi asa teu jauh tidinya seorna sora teh. Na atuh mitra. Sanggeus disidik-sidik teh teh geuning aya bangkong sagede boboko anu kereunyeun liang tempat nyayang. Paingeun atuh sora paralak teh teu pati jauh ti dieu. Cek kerentas hate Jumhadi na jero hatena. Ngan kasieun mah mimiti Sumandi ngalimpudan rasa jeung pipikiranana. Mitra kaum dangu kalayan tenang bari teneung jeung ludeung Bah Asep nitah Jumhadi gawat beberes. Hayu beberes ya. Cek Bah Asep ka anakna. Rek mana atuh Bah, apan jauh keneh ka pilemburan ieu teh weng capek keneh. Maju ka girang. Urang ngetrokan imah. Sugan aya nu daek muka. Urang ngadon ngenong di dinya. Taya kajaba ngan eta hiji-hijina cara. Taya kajaba ngan eta hiji-hijina cara pikeun ngareureuhkeun rasa baluas jeung capek. Bongan rek balik oge pan geus karuhan eueuh tutumpakan. Atuh akhirna mah Jumhadi ngincit nuturkeun bapana, duanana pating arungkug lempang meulah balabeugna peuting. Nu ngan dicangan ku kolej nyaina lampu sorot baterai. Nu lempang teh dipiri ku sora jangkrik, dipapageun ku sora angin, dialokan ku sora londok di kebon ganyong. Eueuh nu ngaromong nanaon. Nu kadengengan blag-blig-blagna sora dampal suku ninggang kana lemah jalan satapak nu dilewatan. Mitra kaum dangu sabot Bah Asep jeung anakna patutur-tutur lempang. Ti kaanggangan katenjo obor anu kakalicesan katebak angin. Tata, moal lila deui bakal manggih imah. Cek Bah Asep ka Jumhadi. Nya Bah. Tembal Jumhadi bari anggar ngiclik nuturkeun di tukang. Ciciren di pilemburan mah. Unggal pakarangan imah teh sok ditagenan ku obor. Ikeun dihilikeun ku jalma anu bandarat peutingeun eta teh. Mun minyak oborna geus tereh saat. Cek Bah Asep deui ka anakna. Tos ti marana Jang. Peuting-peuting pating kulamprang keneh. Nah atuh mitra. Teu kanyahoan. Digigireun maranehanana ujug-ujug aya lalaki kolot. Geus ngarendengan. Bari rampang reumpung alatan reuas Bah Asep nembalan. Oh, iya tas ngusep. Dupi ieu teh lembur naon ki? Lambur bilung Jang. Lambur bilung. Tembal si Aki. Oh, lembur bilung ieu teh ki. Enya. Kana, lain rek kamaran atuh ieu teh. Rek baralik. Oh, puguh kuring teh rek ka lembur ki. Rek numpang hees. Cek Bah Asep. Kebeneran hayu atuh sadaya. Miluet di maki yuk sarena. Tembal si Aki. Mitra kaum dangu geus kitu mah satuluyna paguneman teh ngaguluyur marangan lengkah maranehanana ti luar. Basa anjog ka salah sahiji pakarangan imah. Si Aki terus ngaku bari dibagiakeun ku pamajikanana. Hayu kajara, cek si Aki. Alacat Bah Asep jeung anakna arunggah kana golodo. Mitra singket carita. Sajam geus kaliwatan. Awas nama tambah lieur teuing. Sabot ngadago pituduheun, saacan dug sare teh maranehanana ngadon ngopi bubuy sampeu heula. Ari Jumhadi mah reup weh miheulaan sare. Teuing sabaraha jam Jumhadi sare, basa kalilirkeun teh ceulina ngadenge sora gangginggung meuni asanong toreng kawas sora anu keur hajat rame.
Ulisik Jumhadi ngulisik. Tuluy ngilikan jam dina panangan bapana. Karak jam hiji geuningan, cek Jumhadi na jero hatena. Anu ngawangkong uplek kuniang Jumhadi nguniang bari gigisik, tuluy tumanya ngeunaan dedengianana teh. Biasa saban wayah kieu sok aya hiburan di dieu mah ja. Cek si Aki nembalan panaja Jumhadi. Hiburan naon ki? Jaipongan yang tembal si Aki. Ngadenge kitu na jero hate Jumhadi merenyeng, ujug-ujug hayang lalajo. Tapi rek ngajakan asa tewasa ngan aneh pisan. Anu boga imah tayuhna mah surti pok meh ngomong ka Jumhadi. Hayu yang rek lalajo mah dianter, cek si Aki. Kumaki? Hayu rek lalajo mah dianter ku Aki, cenahna deui. Hayu atuh, rek milu, nyaneh. Basep. Oh, hayu. Mitra kaum dangu geus kitu mah tiluan anak asup Basep. Jak jur tarurun tina golodog imah si Aki. Terus leumpah ngajugjug tempat jaipongan teh. Teka catur di jalana sanepina kanu dijugjug. Breh weh hiji palataran tanah lapang anu kaya nana gerame kacida. Sakuriling tempat teh pinuh tayohna mah kadang warga di eta lembur geus tungkeb kabeh kadinya. Ngan anehna teh kunaon tadi mah teu kadenge bari jeung teu katempo sora nu hajat rongkah teh. Sagarupa kamonesan dipintonkeun mitra. Menang saljong-jongan mah Jumhadi anteng lalajo. Ari Bah Asep katempona teh jongjon we ngawangkong jeung si Aki. Ting ngomrolkeun naon. Asa aneh. Ongkoh aya di lembur anu jauh kaitu ka dieu, tapi dangdanan anu mintonkeun segala kamonesan teh estuk ngota kacida. Cek Jumhadi na jero hatena. Panonna muser mencerong sapasang jalma anu keur ngibing. Bangun galumbira katengan dina budi parangina anu marahmai. Malah sakapeung kadenge pating cikikik bari panonna teu pupuguh seukeut mencerong ka manehna. Merenggeh kitu kalieus Jumhadi ngalieus asa kacerak daleg keur nyerangkeun maranehanana. Teu lila trong kadenge kohkol di jauhna. Ciciren wanci geus wanci janari. Kadenge kitu si Aki kegancangan ninggalkeun eta patempatan bari teu ngomong sakemek-kemek acan. Kon kitu deui anu ngagimbung dijireun jeung tukangeun Jumhadi teuing iraha arinditna. Panggung lusles tukang dagang anu tadi loba hempak merbayak sate jadi lusles tepuguh tapak-tapakna. Merenggeh kitu Bah Asep jeung Jumhadi ngudag si Aki anu jurung kiring namah geus ngajugjug ka imahna deui. Mitra kaum dangu sanggeus nepi kaburuan imah si Aki blus-blus kabehanana rasup deui satuluy mah guher we sarare. Ngan asa kakarak ngalanya pisan harita teh. Hawar-hawar kadenge sora adzan subuh. Kaayaan anu mongkleng keneh teh diwubuh ku pareumna lampu damar jeung obor nu aya di pakarangan imah si Aki. Bet asa nambah pikakeungeun. Telila sumirat panon poe anu nyorot ngelilirkeun pangimpian Jumhadi. Korejat meh hudang, gebeg meh ngagebeg. Basan enjok kaayaan. Bah Asep anu nyegrek keneh terus diguguyah ku manehna digaingkeun. Abah, cek Jumhadi. Bah Asep menikot katiburan jat. Kuniang cengkat terus ngahulang sailalila. Dua nana ngadon ngaharintul we sajongjongan mah bari nangkep tuur tayohna mah pangajian acan ngumpul. Silih reret pada bingung kana naon-naon anu geus karandapan. Mitra kaum dangu sing horeng teh geuning harita teh maranehanana keur aya di jero saung kabon. Kawasna mah tempat pangreurehan jalma nu mantas marulang ti sawah. Ari palataran tempat lumangsung karamean mah
Ayeuna teh katempona lain mangrupa parantaran, lain mangrupa palataran tempat anu keur peuting, tapi mangrupakeun bobojong anu gawirna ngagulamping kana walungan. Basa sakuriling bungking direretan, sing horeng lembur mah jauh keneh. Buah tidinya sora koko jeung adan teh tah. Cek Bah Asep ngomong laun. Deugeuh kaayaan kitu gura-giru ditah beberes. Hayu gawat beberes urang balik. Cek Bah Asep. Rangsel lauk benang nguseup jeung jejer aya keneh dina tempatna. Digidik dirampin ku Jumadi, bring weh duana leumpang ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangu sajeroning ngiclik Bah Asep hese pisan ditanya. Kalah kacamatem we bari lengkahna digancangan. Sanggeus anjog ka lembur gede nyaeta Kampung Tangeung, kakarak mehna cacarita. Penting tadi teh urang geus diinapkeun ku jurig cai. Cek Bah Asep ka anakna. Atuh puriding bulu puduk Jumhadi muringkak kelas kana kajadian anu geus kaalaman. Untung we jurig teh tedalek ka urang. Cek Bah Asep deui. Mitra kaum dangu anjog ka sisi jalan, duanana terus ngalengkur saila-lila. Adagoan sugan aya beca. Kakarak dina ninggang wanci haneut moyan, kurunyung beca teh ngurunyung. Tapi keur mawa muatan, barang dipegat tukang beca teh papeta sangkan daek nungguan. Sabab anteurkeunana teu sakumaha jauh ti dinya cenah. Ajajabkeun heula anu kakarak mulang ti pasar. Mitra kaum dangu di satengahing jam beca geus jol deui. Satuluy nama bari tuluy baca carita kawas nama baluas keneh. Maranehanana naik beca kalayan teu ngomong sakeme-keme kacan. Tapi kadang deur teh ngadon ngabetem pandang heneng anak jeung bapa teh. Didinya oge ngadago oplet teh meuni lila teuing pedah ku rurusuh ku kaayaan dumeh kakarak ngarandapan perkara haheng teuing kumaha. Maranehanana oge bingung teu manggih jawabanana. Pikeun ngajagangan lolongkrang waktu, pikeun ngajagaan lorokan waktu maksud dari dina nungguan oplet anu biheung teuing datang tereh-tereh. Duanana ngadon nyaneut heula mitra. Kabeneran aya tukang bajigur ngaliwat. Bajigur geus beak, bari geus dibayar, ngurunyung oplet ngurunyung. Dina kaayaan geus padedet atuh kapaksa mitra diuk teh newel. Di ujung berung bakal aya nu turun cekenek teh. Sanepina ka imah Jumhadi tepeti berag teu carasa sari sok kanjat ulin heula. Ieu mah kalah ka ngadon numpi nya ti saprak harita mitra. Jumhadi taradaek deui diajak kuseup ti peuting bang baungeun ku kajadian anu tumiba. Sanajan ngadon dedeuketan oge samisal diajak ka parakan saat atawa ka antapani samemeh jadi perumahan. Jumhadi angger mugen tara ieu ngagugu deui kana pangajak nu jadi bapa. Kajaba mun diajak ngalalauk ti beurang aya ning ngalambit atawa ngurek. Atuh da bongan meureun. Meuni asa ginggiapeun lamun ras inget kana kajadian peuting harita anu temahna mata kesawan jeung mata kukurayeun. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun.